Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Informasi tentang para donas. Banjir Bogor, alhamdulillah kepedulian orang minggu kamari, mudah-mudahan aya manfaatna. Tur mudah-mudahan diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, jadi daf'ul bala jang urang kabeh, ku sebab urang sedekah, ku sebab urang peduli, Allah teu nurunkeun azab ka urang. Sok sieun ngarembet bab dedengian teh mimiti Bogor belah ditu belah dieu nongton aya prak ka sorena Bogor belah dieu juga Bandung, urang Bandung nempo orang Bogor kebanjiran isukna Bandung terus Surabaya tanah mentak urang muntayang kanu bogana nele mobil teh hargaan gedeganan sakoba mau mobilan sing Arab imah gitu keneh na ngabangun puluhan tahun meureun ratus tahun. DPR teh meureun hayang boga mobil mewah teh korupsi. Penyanyi neangan duit jang meuli mobil mewah teh nya nonggeng nya nangkara. Geus macem-macem teh ya Allah, dagang aya nu ngurangan timbangan ngaleuwihan. Segala nyokot kreditan duit bank hayang babanda hayang boga. Alhamdulillah upaya-upaya manusia secara zahir hasil jadilah motor, jadilah mobil, jadilah imah mewah megah. Jagallah yang nyahosia eta teh kos kitu teh hina deleukeun ya ku aya deleukeun ya ku aya ayo siap mobil sing Arab harga imah gitu keneh nu bogana jejeritan jeung siana ku aya sia bohongan sia lain istighfar jejeritan sia ayo ngararambak Masya Allah hayangnya hinana dunia tah ketika Allah nembongkeun kamahagagahan Allah lain usia nu aing ayo araku ku sia tah aku ku sia tah ku aing dirusakeun nu aing teh mantak lamun urang ibadah masih keneh ngaku-ngaku ka diri urang ka ibadah urang eta mah ibadah TK nu kos kitu. Ibadah dong Rasul ulang ngaku-ngaku tuh awak do Allah ibadah do Allah lah rek ibadah rek teu kumaha Allah bae terus ya seri sorangan ngarasa meureun lain kitu asana ya Allah ya Rabbi ulah di aku mun masih kene urang ngaku belah berangkat ke Cilongok ngaji di akun urang mun ke di sidang dahareupun Allah ai tanaga nusaha maka di aku ku sia hirup sia nusaha nu Allah ai tanaga nu Gusti pan sia osok ngomong la haula wala quwwata teu aya daya daya kekuatan kecuali Allah kunaon di aku atuh. Nah hijab antara urang jeung Allah ngaku-ngaku nu urang teh sudah di aku kabeh nu Allah mentak lamun urang geus bisa kabeh nu Allah hampang hirup keluar ti majlis sendal sahabat cokol janu Allah ieu rampang piributeun teh harampang nasaubna araratah kabeh nu Allah hatung geus
atuh ka buah-buah kiai di orang kunyana geus kabeh aya batasan-batasan batasadana syariat mendak jelema lamun nasauk bae tanpa syariat eta ngaranna tasawuf nikung syariat bae henteu nasauk eta ge syariat bloon ai kaidah lo geus jarah kabeh ge ieu bade bloonkeun bae geus urang sebab naon syariat bae henteu nasauk atuh mikiran zahir bae nasauk bae teu nyariat anu mikiran teh kumaha Allah bae lepas atuh kaluar di majelis endal saha bae belah ditu aya tukang baso jeung mangkok-mangkokna dicokot janu Allah ieu atuh kabeh eta kan karena teu make syariat Gusti geus deuk salat ge lah ge sararang cekna wala zikrullahi akbar asal eling bae geus ka Allah kana zaup mikung teu Gusti bentak syariat zahirna tasawuf batinna bakal ngeunaheun timbul hakikatna nah ieu kitu ti sisi ti gigir ngadenge bencana mantak urang mun tayang ka Allah ulah sampaikeun ka datang ka urang adapun hajugo Allah disampaikan tamatun Allah iya ngan urang mangadua sebab urang hambana ku cara tolak bala istighfar mah bararisa kabeh ge ya teu make modal tuh ya sodako tah asal geus datang ka sodako teh merengket istighfar Pak atuh teh kok ziarah ka kuburan madara raek gitu tapi coba ziarah ka adi ziarah ka kakak ziarah ka uwa anu bereun uwa urang karunya teu susah urang zarahan ka ditu yuk urang manjangkeun rahmi yuk urang ka ditu urang subeuseun dapuran tah urang sumbang dapurna embung mending ziarah ka kuburan we kana nu menta ka kuburan hampang zarah ke kuburan paling geh mere kolotrak kadenya tuh nu kolotrak itu mana gede ilmu ge anu teu lokok kolotrakan mata eta nu gede anu kokolotrakan malah leutik duit kencring rame lantaran nilainya leutik itu anu nilainya gede waktu ngegepok kilo kadeng kos aja pengen di kantong nanti lo kadeng nanaonan kadeng itu ya Allah ya Rabb sarua ilmu ge beuki gede bagi tungkul sakumaha pare teh bener tungkul eueuh eusian gacung pare kitu kedeh jelema. Nah ya urang kamari menang 72 juta alhamdulillah dibagikeun ke Bogor melalui adikula anu aya di Cilejet Haji Iim pakaiana 2 truk alhamdulillah tadi penting Bogor belah ditu dibawa di 2 truk berikut jeung aya tersisa anu lain tersisa anu nuturkeun sodako dibawa ka ditu 20 juta ternyata horenganan masih sangat membutuhkan bayangkeun ku urang kuari teu boga imah boro-boro pakaian imah ge eueuh dek dahar hese nu dibutuhkeun naon sakula ditu nu dibutuhkeun mun bisa mah beas haju pasak dagingan beseti tari masak berarti kan tari masak kada sebab naon dibere beas atupan butuh sulung butuh minyak jeung sajabana
eta kesulitan tetapi pas ka dia namanya sada garing-garing alhamdulillah nyana ngomentar nu dibutuhkeun ku ari beas. Maka untuk minggu kedua ieu dipersilahkeun ka santri donatur deui untuk menunggu selanjutnya kiriman beasna yang ke dioper kaditu sangat membutuhkan. Terus didata kiai-kiai aya sabaraha, jadi engke melalui kiai-kiai di ditu horenganan puluhan ya, puluhan kiai pondok-pondok pasantren komo jeung ustad nama lupa bahkan meureun lain ustad ge haju ngaku ustad barang ngadenge donatur masuk itu kapan ento di ditu mah emang di dieu gitu. Jadi gitu tak proposal ngabangun, nah pondasinya dipoto pondasi batu. Emang ternyahuan gitu, atuh kan kerja sama jeung DPR beloon kan DPR. Baheula teman aku ari leuwih parah. Aduh ya Allah ya Rabb. Eta keur carita kerusakan tetep nu jujur mah jujur bae, bantu bae. Kurang belajar jujur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipersilakan untuk donatur deui poe jangan menambah-nambah naon gitu ngaranna cocoba teh Allah itu keneh beas ditunggu kirimanana berikut baju nu layak pake bajuna ciku lagi nu layak pake disurtil ku santri aya anu sletingna geus teu jalan celana sletingna teu jalan deuk nyalana naon atuh sletingna teu jalan atuh gubal gabel aya deui androk kancingan ya ieu mah deres resep urang aduh kancingannya diharap di kancingnya dia memberen siap pakai nukos dia memberennya kayak cerita gitu nanu layak pakai tapi eta nyalakeun meureun teu boga ku hayang-hayang bikeun iwal tieta masalah di aromean heula. Nah iya yang minggu selanjutnya anu bener-bener urgen sangat aya nu masih keneh can kajama ku donasi lantaran teu bisa nyampe tadi. Nah anu keur penting mah langsung urang dituna nu bakal naon gitu ngabagikeun ka langsung jadi teh di posko-posko ka sasaran-sasaranana. Masya Allah. Nah ieu urang niatan lidafil bala supaya ieu ulah terus-terusan ulah datang ke daerah-daerah anu ku Gusti Allah can dikenaan musibah belah dieuna belah dituna siksa supaya ulah terjadi deui urang peduli walaupun saperak dua perak walaupun secuil jang lidafil bala gitu. Para jamaah begitu datang di dia dibagikeun aya informasi rek ngabagikeun duit watuh bungaheunana luar biasa sebab atuh bisa dibayar warikan ngarumpul keneh ke geus aya instruksi ti pemerintah geus stabil dipersilahkeun kembali deui ke tempat masing-masing kamana balik nu aya kene imah sapotong makanya nu eueuh imah geus eueuh surat tanahna eueuh tinggal di meteran we kurang atuh dijieun surat anyar tak
iya kan, masya Allah luar biasa. Sanajan geus dipersilakeun balik deui atuh kamana balikna imah eueuh geus teu kajahoan lahana belah mana. Seperti etalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hina dunia teh hina, mobil hina tuh ya, pakaian teh hina, jabatan teh hina. Lamun urang ngagung-ngagung dunia etalah anu bakal nyilakakeun urang. Allah ditembongkeun jang supaya bahwa ieu dunia teh hina tah eueuhna naonan dinu bogana di mata Allah. Anu ditilai ku Allah adalah tauhidna, nauhidkeun ka Allah, asal ti Allah, diurus ku Allah, balik ka Allah. Eta teh lain bicara tapi kayakinan. Lamun geus asal ti Allah, diurus ku Allah, balik ka Allah, enteng hirup. Asalna urang ti Allah, eueuh aya nu ngaayakeunna Allah, geus aya dihirupan nu mere hirupna ge Allah. Salila hirup sehat nu mere sehat Allah, digeringkeun ku Gusti Allah nu mere geringna ge Gusti Allah. Kadang teu puguh teu karu, gering tanpa sabab. Haju cagerna ge kitu ke. Ingat ka dongeng Abah, jelema sugih ringgus ka Jakarta, geus ka Singapura bebeakan, dilayankan ku Abah. Nah ya, geus pasrah we sakiana teh mah geus lain obatan. Coba sing gede hate, coba bae ka puskesmas lah, jadi sapira puskesmas obatna gering eta kena nyeri ceuli eta, nyeri irung eta. Puskesmas banyak kos kita tuh batuk eta, asma eta. Guys, aku lagi ke Jakarta, lagi ke Singapura segala lagi beak ya udah. Jaga banyak rehat mau lagi tuh janu nyagerkeun mah Allah, lain obat, lain dokter. Tekadkeun nu nyagerkeun mah Allah. Sahadunya obat puskesmas ge atuh janu nyagerkeun mah Allah. Lain cenah kieu geus ka Jakarta geus ka Singapura. Iya tuh aya Allah can nyageurkeun masana jan ka Jerman ka mana ge. Nya sih atuh coba we ka puskesmas urang-urang teu nyarehat teuing. Abah balik nurutnya nah ka puskesmas dina hatena mah sapira puskesmas. Obat nyeri huntu eta. Ceuli eta, salesma eta, asma eta, obat jantung eta bae. Puskesmas jantung geus sakit saya aya tuh darurat. Itu jarang ge beli ka puskesmas teh geus lah asa bae. Pamariksakeun ya, obatna pasti eta keneh kan. Bawa diinum nya kunaon. Menang sajam 2 jam cenah ya jeber rada ngeunah ini. Ci bener oge ceker terus isuk dan minum deui apa sekaligus bae paling obat diinum. Ceker nama permen meureun atau overdosis tapi eta barang geus aya udah saminggu mah. Masya Allah bener kiai cekerna bener kiai mentak urang ulah osok ngabaikeun ngecilkeun ka urusan-urusan nu cek hate urang leutik ulah. Berobat eta kadang-kadang kos kitu urang mah hebat we ka anu nu nyageurkeun makan Allah. Aya anu urang mana eta geus teh cager-cager komo mana ge teh cager. Jadi datang itu teh sakarang ngaran Abuya di Cidahu datang kadinya Waalaikumsalam. Kunaon ya? Waduh dia boleh. Terus berobat geus wow sepadukan bebeakan. Mana ya umum ieu mah cenah naon garana tanggal bujang kaget lah komo kos kitu atuh segala. Sabira bujang kaget. Geus obat tu paten mah geus teh cokoteun guna. Ieu teh rendemkeun kana cai inum.
balik buya anak langsung nyana dilaksanakan di itu bra jangan ini awak coba saya tenang kan dia ujang kaget tuh loba habak sama dia tuh langsung diinum dia caget ku bujang kaget doang tak kan ya Allah caknya ngomong kieu mun ti kamari memberaing teu kudu jujualan teu kudu kitu sia mau ngomong kos kitu eta teh Allah dari meakeun harta heula sebab hartana teu bagus tak eta rahasia ya Allah aya nunggus kadiu-kadiu migrain geus teu nganggap obat-obat warung teu nganggap ke dokter geus diurut ka mana aya beta babaturan saya kunaon aduh saya kena hulu sopan ta bahasa hulu teh sok nyeri hulu deres ayahaan coba di belah kaler atuh ulu kunaon nyeri ulu cek cenah aduh jeung beung aduh tadi namanya ngadar capek ejo sih mah kurang hak hulu ejo eta kos gitu tah ejo ya kok geus ka mana aing ngurut sabaraha bulan ya penyakit teh geus ka dokter ke sana ku prokol geus dah kira prokol ini coba kayak prokol prokol di obat warung ceknya kula sok nganggap kos gitu coba helanan coba punya ajurep besare udang sare teh plong ya Allah ya Rabbi cek ku ngeunaheun ieu ji prokol oregan eta obat prokol ulah kadangeun ku pabrik prokol be atuh aing pajar promosi ye cerita obat-obatan ya tunggu naing disumbang bae ku prete prokol siapa boleh bae dasarna hayang jama tah eta ulah sok ngabaikeun ka obat-obat leutik obat-obat warung inget kula ieu mah alal hak lain dongeng fiktif bener aja kula mah kula pesantren ka Banjar pan macul di Banjar macul haju ieu ka pacul meureun wiridanna poho hari teh teurak teurak waduh bacocor sakurang dieu mah getih atuh di ditu biasa diobatan segala sesuatu sapira kena pacul kan seetik congo pacul tapi ternyata merenanan besi makan ka lain deh nah kabelah dia harus ngagedean di pondok data bengkak menang merenan bangsa saminggu nyeri bengkak balik ke dia balik bebeja ka abah ka ibu gitu ke dokter bae aja ke dokter ke Tangerang dokter segala rupa teh cager dokter deui teh cager deh bisa kompres pindah dokter ngagedean akhirnya dokter Kamal ahli kulit teh coba ini mah harus dipotong gitu iya ayo berobat dipotong sakate teh geus leutik hate waduh mangganing pemuda keneh geus ka yang ka awewe kenyanan deuleu kurang hiji aya di embung oh siapa sok ka mana bae pikiran teh aduh aing kudu dipotong jempol masyaallah balik ka ieu teh harita keneh mana merek dipotongna ku dokter Kamal henteu lah balik ka dia terus ditanya deui ku abah jeung ku ibu kudu dipotong cenah bu nanaonan sek nyieun teu bisa motong eta dokter ibu eta guys ada ku ibu dirawatan guys pokoknya mah marud koneng ku ibu almarhumah masya Allah koneng terus di bawangan saya kuasa atuh ibadah digoreng meureun
diuyah diaduk-aduk kolot baheula eta make daun cau di dina tatakanana teh daun cau kulutuk ulah di piring syarat meureun set guys mana nu nyeri di ieu heula di non di bubuynya sia bubuy dihaus datang ke asak ulah di dia di dapur gedeng geus teu daya teu upaya mana nu nyerina eta guys bu panas kene ulah loba omong ibu dokter sia cek cenah bari lalagaan ku dokter itu geus teu bisa ku ibu bae langsung Italian ku nyana guys kumaha nyut-nyutan geus loba omong ya. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lalagaan ibu. Sok lalagaan mah dipukul lah begitu. Yes, tepak aja nah, yes. Masya Allah alal haq. Udang subuh. Nyeri barang dibuka coplok tah nyeri. Nu nyerina teh coplok sorangan betus coplok bae. Ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah. Mentak dipraktekeun ku kula ta eta teh aya jelema mus nyeri induk dipotong ulah. Nurutan ibu kula ge. Aja gua makan koneng. Nah, ti koreng kuyahan. Terusan eta naon garangan bawangan. Aja doana Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Di sabara urang ya alal haq di sabara urang mendek dipotong penyakitnya hampir serupa kos gitulah salah lagi. Nah ya nu menta ka Haji Pendi sarua praktek nama kos gitu paeh geus lain ngagede-ade paeh hampir jeung nyanana ya Allah tak ibu boga tarekah ti kolot seperti eta. Jadi ulah ngabaikeun urang ke dokter ya boleh ke dokter kan geus teu bisa can nyageurkeun mah Allah tadi kan. Nah inget aya jelema bisul di dieu baheula bisul gede jasa dibirit salat ke pan baheula mah sok lobakan nu haju ambay-ambayan teh gitu tah baheula mah loba eta penyakit bisulnya. Merata itu bisul baheula mah jeung koreng penyakit anu merata di masyarakat koreng jeung bisul ya Allah tilu jeung cule maksudna eta baheula mah kunaon bae eta penyakit teh bener-bener kabehan garana ye asal isuk-isuk bae atuh nerepakan eta laleur itu eta cokot teh naspro digitukeun pan naspro doang baheula mah teh obatna teh naspro bae naon ge batuk naspro koreng naspro kuring aya kita tahu teh naspro digitukeun asal isuk-isuk diperlukan naspro ngeunah eta ieu dieu gede bisul bungkul tuh gede geus ka dokter geus ka mana teh cager teh ka abah. Oh, gula saya ira, pas dia gampang je kabar. Lain gampang geus ka dokter-dokter caranya. Atuh dokter manu kieu moal bisa. Aju abah ka Tangkalawi ka dieu tah. Aya nu hejo-hejo teh di handapeun Tangkalawi teh tah. Sok anu kos lukut teh tapi aya daunan gitu tah. Coba cokot bro, baru jalobain itu kan digesek-gesek wah basot. Sat, konggeng. Wah, ploh ka dieu. Nah, siap balik ka ditu ulah kena coplok. Digitukeun hees bareng di imah. Masya Allah eta barang hudang plong bae eueuh nyerina dicabut kalaluan. Kalaluan goreng nyaho kula tetangkal eta di handapeun tangkal awi teh anu naon ngaranna baheula mah nyaho eta. Eta paranti bisul. Masya Allah lamun ku pandan tiis bisul di pandanan tiis ngan teu coplok tiis doang tiis lamun ku korong
korong tanya nah aja kakarak dek bisul di korongan nyana gregetan meneng ka korong aya tareka baheula takwa kitu tapi lamun deuk kakarak dek bisul da korongan coba ge sia ku aing di korongan sia eta cager eta tareka kolot asal memeh kalau mentis melentis eta mungkin dia saya teka korong ya Allah ya Rabbi itu kudu nyaho eta tareka baheula tuh mandak cakolot teh bener sama bebeja geus gede emang guna kekarak bebeja korongan ge moal jadi eta kolot baheula eta asal di korongan asal deuk jadi tapi kumaha korongna meureun nya atuh korong si eta mah pagon lalu menjadi penyakit deh bae penyakit korong si eta mah tuh geus bagus dan nyana tuh ka korong-korong jadi penyakit tah ieu mah balikan deui urang masih keneh ngayakeun sumbangan jang musibah banjir berikutnya nu sangat dibutuhkan adalah beas pakaian ge sami nu layak pake masih ditunggu untuk saminggu ieu hiji pasar ngalanjutkeun tentang praktek mencit kamari soal mencit hewan teh aya anu makdur aleh aya anu goer maqdur aleh makdur aleh teh artina anu bisa lindeuk hewanna bisa ditaklukkeun ku urang kaya ning domba kampung munding kampung sapi kampung lain embe leuweung munding leuweung sapi leuweung jeung hewan-hewan leuweung lain nu biasa ngaranna maqdur aleh aya anu goer makdur leuweung satok kesit disebutna eta kapan cara mencitna hiji mun makdur aleh mah kudu dipegatkeun hulkum jeung mari nah sunah jeung wadah jae urat anu belah luhur lamun goer makdur aleh teu bisa dipencit beheungna lantaran leuweung kesit atawa munding kampung cuman ngusruk ka sumur eta mah di ayyi maudhi'in kana naonna bae nu bisa ku urang dipencit diraheutah tah kakarak datang kadinya kuari mencitna make naon nah ieu dicaritakeun di dieu mencit da ulah salah make alatna alat paranti mencitna beusi salah komo di akhir zaman ayeuna ieu dicaritakeun ayeuna penting ieu mah yahilul ibhum maqdurin alaih wajarhu ghairihi halal mencit hewan anu bisa dipencit dengan cara motongkeun megatkeun hulkum jeung marina tawa hewan goer makdur alih ku cara jar ditatuan nu bisa bae ngusruk buntutna nu bisa ngusruk ka sumur sukuna nu ngacung nu bisa dipejet eta bae ieu masalahna ieu cara parabot mencitna make naon bikulli muhaddadin yajrah ku setiap anu seukeut
anu bisa megatkeun kana urat anu dimaksud ku syarat. Lamun urang mencit hayam make alat anu seukeut anu bisa megatkeun kana hulkum jeung marina. Urang mencit domba alat anu seukeut anu bisa ngagereselkeun sakaligus. Munding sapi kitu keneh, onta kitu keneh. Contona kahadidin kawas peso golok menang nyieun tina besi teu naon. Besi kurang dijieun peso, dijieun golok, berangkat urang ka seak. Seak. Sok nyawanan sia kolot-kolot teh lembur. Seak mas lalu tampiling mun sia. Seak. Tuh, ayo sia ngomong deui sia. Lamun Cisoka, Cilongok tah, Cilongok Citi ieu. Urang mah lembur seat teh make ci padahal mah seat. Juga babarik ci seat teh lembur seat. Nah, tawa belah ditu kan naon kitu ngaranna. Naon kitu ngaranna pasar Ciamas teh. Pada rincang eta nyieunnan golok. Hayang anu hebat pangodokan. Siapa di pagodokan eta tukang nyieunnan golok peso teh. Baheula mah urang mun liwat saja tanteng terus. Keleutik mah eta si keur naon nyieun golok. Jaheut eta di pagodokan. Di pagodokan mah antum geus teu kudu tangtrengkong ge jaragonya nama besi dikeutkeun set. Mun besi bawa ka pagodokan nyieun golok set dipaut doang. Masya Allah. Aju kumaha? Jadi golok atuh henteu. Eta baheula Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Keistimewaan kemonesan Kangjeng Nabi Daud alaihi salam dibere ku Gusti Allah mukjizatna besi berbagai logam tunduk di leungeun manehanna. Besi naon bae dijieun baju besi ku badan. Besi teh dijadikeun baju. Kurang eta ku sebab ieu bisa kumaha bae dimodelkeun ana teh dileunggeun Kangjeng Nabi Daud teh besi leuleus. Logam-logam naon bae emas timple-emple, perak timple-emple, besi-besi berbagai logam. Ku Kangjeng Nabi Daud dileunggeun Kangjeng Nabi Daud malah nanaonan dek diipiskeun ka dijieun baju. Maka nyeunan baju perang, baju perang. Ieu cetok perang. Asana lain cetok beureun nya. Ngaranna teh cetok mah budak angon ban. Paranti perang naon coba ngaranna? Helm. Siapa heran helm? Bodoh datang ka kolot. Paranti perang, coba cetok paranti ngangon, helm paranti motor. Yes, ya ada tak kula masuk inget ka jelema anu khotib eta teh naon gara bayaran. Khotib bayaran barang hudang jam 11:30 guguran bae naik motor make helm kan. Datang pas kadinya adzan, pokoknya ana helm tadi buka langsung ka mimbar. Masya Allah tuh jelema seserian kabeh. Pas inget-ingetnya anak baca khutbah, alhamdulillah. Helm tadi dibuka. Eta khotib bayaran teh kos kitu. Nah iya lamun cetok budak angon, helm motor, lamun ieu teh naon? Udung wajah. Disebut da teh naon ieu? Paranti perang. Tah ieu kan tah.
eta dijunan ku Kangjeng Nabi Daud nya nama ieu naon gara-garana nurut besi teh nurut mendak urang melet teh melet make eta doana Allahumma layyin qalba sarwiti kama layantal hadid li Daud alaihi salam Gusti muga ngaleuleskeun ka hate sarwiti sakumaha leuleus da besi di leungeun Kangjeng Nabi Daud lah tuh besi nu sakitu teu astaga di kitu-kitu jadi tip jadi leuleus atuh hate wa komo bae atuh langsung penting muncilak we sarwiti pepe kena berarti ya aduh masya Allah geus kikian bae tuh aya nu teu kitu tetep barang dibaca tetep bae nu muncilakna nu maca kieu asana eta tanu aslina mah tah layyin qalba sarwiti kama layantal hadid li Daud alaihi salam make gampang leuleus di Kangjeng Nabi dah wari besi dijieun peso besi dijieun golok kena seket muhaddad abe sakaligus ayam segar hareupeun set peso mentak diukur heula ka buuk ka dieu set mun urang geus ngasah ukur ka dieu set kitu kolot baheula nah asal geus asah kulit ka dieu set dikitukeun heula set kada buuk krek asal geus teu ra kana buuk atuh geus mun aya nyana mah geus coba leungeun set nu meh kakotok ka nyana heula kitu kan set gitu kene domba bismillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dua seket ya alat paranti mencitna model besi anu dijadikan dibentukan peso golok nu seket nu hasin tambaga ge menang zahabin emas dijieun peso golok urang mah di dieu mun nyaritakeun emas dijieun peso emas dijieun golok asana meureun murikak bulu tapi coba di Brunei kan penghasil emas anu luar biasa jelema kan saeutik ngan sakian puluh ribu penghasil emas anu luar biasa matak Raja Bulkiah Brunei Darussalam segala rupa emas tempat tidurna tina emas lawang nage etana emas tatanjakna nage emas serba emas kabeh asbak nage emas ieu tempat niceun tempat niceun naon kadang-kadang klosetna emas kamu Haji Pendi datang ka ditu tuh geus saya mau ke WC dulu iya kunci kunyana tunggu ditek-tekan lain ngising kabeh peso garpuhna segala sendokna piring tina emas haram ngan ieu keur carita kemewahan dunia nyadakan buka kapal khusus kamar khusus kapal di kapalna emas tuh nyana geus ngasa bangga panghebatna dibandingkeun jeung Indonesia mun naonan cenah di urang mah lainna pake jelema Mas Tono Mas Darto jadi mas orang di pakai jelema di itu mana tadi Brunei mah di orang aja lemah pakai emas aduh Mas Kirdun ya emas tak misalnya emas dipakai di jen peso seket pakai mencit menang perak gitu kayu aya kayu anu teras model kayu nu sok dipake jalan kereta api eta mah kahujanan kaanginan teh kapan teu naon
sabala puluh tahun, ratus tahun, ribu tahun. Eta kayu nu sok dipake itu di rel kereta api. Kahujanan, keanginan, kuku manggih. Eta kan hebat. Nah, aya deui kayu teh modal di kayu di Kalimantan hiji kayu mun dipaku ge ngagenyai. Dipaku ke teh paku nu nilai ngagenyai nama. Masyaallah. Kokos tangkal kalapa di urang baheula. Eta tangkal kalapan kolot teh anu hideung itu diantep. Sanggeus diantep dicai teh diangkat ke masih kene diantep kene kolot baheula makan gitu. Nah, kuari ngabangun, ban baheula mah ngabangun teh ngumpulkeun kayu lah sabaraha taun. Baheula makan gitu. Nah, eta kayu-kayu kalapa nu asli hideung dirimbas, rimbasna ge rimbasna. Nah, genyai-genyai mun dirimbas. Eta kayu kalapa, masya Allah. Tah ya kayu bisa pakai mencit kayak ning kayu kalapa baheula atawa kayu kipaku baheula. Tiasa genyai. Tak eta bisa pakai mencit kayu. Kosobin awi ini sementara kurang. Dikitukeun trak. Sing ada tah. Asal geus dikitukeun tah nyin hinis biasana awi hideung. Trak. Laikeun ka dinya. Geus ulah make golok ka dituna kurang dikitukeun set angkat. Kan tak eta seukeut. Besi teu percaya ka dieu hinisna ka dieu leungeun siana. Oh mencit manuk mah geus ulah make peso ulah make golok, make hinis mencit manuk mah. Cara nyieun hinisna cara nyieun hinis ulah kieu ye awi dikitukeun set aja dikitukeun langsung ulah maseukeun. Tah pantek set kelaikeun tende gitukeun set potong tah eta set. Ih atuh aya make carana naon ge atuh. Teu ye kosobin hajarin batu. Make batu diseuketan ku urang. Batu biasa dibentukeun supaya seukeut. Masalah. Ja eta ge anu sok pake nyeuketan eta batu keneh bae Pak. Nu sok pake nyeuketan golok teh. Batu pangasahan atawa lain sok muter teh. Gerinda eta batu keneh baheula mah. Ngan kuari mah dibesikeun jadi tendina kita jadi gerinda baheula mah batu. Batu diseuketan bisa pakai mencit halal. Ya. Kemudian sujud kaca seket tuh bahasa halal mencit hewan anu bisa ditaklukkan kurang cara alat nu pake mencitna teh anu seket mun besi geus dibentukeun peso golok anu seket itu kene tambaga emas perak termasuk kayu awi batu kaca nu penting seket awal ila zafran wasinan kecuali kuku urang mencit hewan make kuku haram manuk ya kurang ya pencit ya kuku urang para ranjang geus diseuketan deui dikitukeun we bismillahirrahmanirrahim haram tuh ngaku sorangan kan jangan make haram wasinan make huntu haram ya manuk dikitukeun kurang set geger haram ke huntu atawa huntu anu coplok misalnya aya jelema huntuna sajengkal misalnya ye calingan sajengkalnya na ajuku manehanana atau coplok sorangan kurang diseuketan huntuna jet seukeut huntu teh seukeut di awak kurang menurut ilmu kedokteran nu paling teas adalah
huntu teh pangteas-teas nu aya di awak urang bakal dibandingkeun jeung benda-benda lain huntu mah teh. Coba bae ge coba atuh huntu lamun teu teuas deuk kumaha ngadahar dagingna. Deuk kumaha aja tulang ge eleh ku urang tulang ge eleh kremus ku urang. Eta berarti ku hebatna huntu. Mantak daharna 40 gayeman. Abi alus. Jadi urang mun dahar teh bismillahirrahmanirrahim 40 ieu lain pan set budak tuh gayem-gayeman deui tah eta nu ngarusak mah kitu tah engke pankreasna jadi rusak khususnya jadi rusak dibere huntu urang teh teu ngagayem nah eta teu alus bagus kita awal 40 teh lah cenah loba teh kiai mah 20 atuh 20 ge teu kaburu jadi ge 10 ge teh sia mah dasarna teh rek ngagayem ulah make huntu ulah make kuku ulah make huntu wasairul izam jeung berbagai tulang misalnya orang guari boga gading gajah kan teas gading gajah disukutan gak pakai mencit haram atau tulang maung kun tuas tulang maung seketan kurang pakai mencit haram atau tulang gajah seketan kurang haram teu beunang huntu kuku tulang teh teman-teman teu meunang pakai mencit masya Allah ulah lumentak temenang make kuku lantaran langsung kangjeng Nabi nyarita ma'ana rodam wa dzikri Rasulullah alaih fakuluhu laysa sinna wa zufra naon bae nu bisa ngocorkeun kana getih jeung disebut ngaran Allah silakan dahar ke kangjeng Nabi laysa sinna wa zufra selain huntu jeung kuku teu beunang ku kanjeng Nabi diulah nu mantak huntu teu meunang lantaran huntu teh tulang sedengkeun tulang eta adalah kadaharan jin teh barang daharna tulang geus lamun urang dipencit engke jin neuleukeun dipake mencit ke jin neuleukeun waduh makanan urang geus dipergunakeun anu kos kitu jin eta jin nyana teu resep mantak lamun urang boga gading gajah eta kan tulang gading gajah kemudian berbagai tulang eta kan kadaharan jin mun ku urang diurus pakai kipa diusapan kebal-kebal aya jinan eta kadaharan jin tah engke ku urang dikitukeun ngarokok bae urang teh make kipa tah jin ke nempel kadinya set diome urang kebal-kebal urangnya jadi jin ji atuh coba bae ge deuleukeun jelema anu ngarokok make kipa kos jin atuh aja kos jin da oh komo nu pipa nu panjang nu bodai subadai kieu aju cing bol deh kan di dieu teu make kopiah ya make kaos hidung kieu urang deuleukeun ngaji kita mah jin atuh emang jadi jin tadi nama kasurupan doang kasurupan bari menjadi jin asli. Nah mun aya kiai ngarokok make kipa jin eta cenah pan kiai ge osok atuh kipa aing mah lain tina tulang itu teh rahasia pribadi teh jin eta kos teh tulang teh beurang pake mencit tantaran cek Kangjeng Nabi tulang eta kadaharan jin geus teu beunang dipake mencit sebab eta teh jin marah. Nomor kedua habsi urang habsi teh nu kafirna baheula mun pepencitan make ieu na kuku geus Kangjeng Nabi paling benci tasabuh jeung kafir
baik kuku anu aya di dieu maupun kuku nu panjang kemudian dipotong aja dipakai mencit kuku jelema atau kuku hewan sarua bae ulah teu beunang ta eta cara mencit hiji kudu make besi atau naon bae selain daripada kuku huntu jeung tulang asal nu seukeut bisa pakai mencit bisa pakai mutuskeun hulkum jeung mari halal tapi lamun make besi anu teu dicekel ku jelema boga naon kitu ngaranna make alat besi teu dicekel ku jelema pepencitanana haram kos ayeuna pepencitan teh pepencitan lain make leungeun jelema tapi make mesin haram nya mentek sing ade kuari urang masuk ke restoran sing ade urang ayeuna lamun meuli daging lah mendingan urang mencit sorangan bae meuli daging sakumaha hebatna Australia misalnya saha nu mencitna di Australia cenah jelema agamana Islam apa kafir sedangkan mayoritas kafir kan urang teh lamun mayoritas kafir pepencitan urang mun teh nyaho haram urang kuari ka Bali di Bali mayoritas Hindu henteu nyaho urang teh anu mencitna saha haram hukumna atawa urang manggi embe geus dipencit di hiji daerah nu mayoritas kafir ya embe tapi nang mencit ya di deuleu ku urang hukumna pegat marina pegat ieu mah halal ya ngan di daerah nu mayoritas kafir haram hukum tapi lamun urang manggih embe kemudian hasil mencit di hiji daerah mayoritas Islam halal kan itu atuh ku di restoran ya urang ka Hindu ka Bali mayoritas Hindu di dieu teh nyaho urang nu mencitna sama mayoritas Hindu sanajan daging domba daging hayam sapi mayoritas teh Hindu haram kecuali aya khusus jana restoran Ibu Aisyah muslimah eta mah geus eta halal tak urang masukna ka dinya mentak di Amerika mah di Amerika make label di Amerika mah restoran teh restoran muslim di Amerika mah sebab naon kitu minoritas Islam besi keliru di dieu teh restoran muslim jadi urang lamun kadinya geus teu sanksi deui lamun henteu make kos kitu haram teh di Amerika mah mayoritasna lantaran Kristen tuh aya urang lamun bulan puasa ka Amerika ka ditu nah sekali-sekali ulin teh ulah dipuri be ya ke Amerika tuh nah di situ aya nya mun kopi muslim tah lamun restoran muslim tuh aya kabeh di Amerika mah aya blok muslim di Belanda komo di Belanda mah ya Allah Masya Allah teh si budak gitu tuh sapira Belanda tah deket Cikupa kakatu eta udah Belanda mah loba nu bisa bahasa lain bahasa Indonesia di Sunda di Belanda mah nu bahasa Sunda ge loba coba ge ke Belanda ka ditu barang obrol bisa bahasa Sunda kula bae keur ka Yogyakarta ngobrol ditanya ku kula ditanya ya juga ngomong cik kula itu English dong ceknya nanti dia Belanda lah ceknya terus Holland Holland itu kan aing mesti pajar teu bisa ku sia atau mesti pajar bisa jadi sanksi kan sia tah praktek ceknya abdi ge di Bandung ya boleh jadi bahasa Sunda ya mohon saya abdi di Bandung lami terus ayeuna terus di Belanda deui ayeuna ka Bandung deui nuju ameng we pan pas amat ya bro bahasa Sunda na atuh resep kada di Bandung mah saya kerupuk ya di Bandung mah peuyeum segala ayo atuh segala sambal raos yo aing kadung make bahasa Inggris tadi bahasa Sunda ya boleh bahasa Sunda Belanda bareng jeung kula terus lupa make bahasa Sunda tuh. Tapi kadang-kadang ayahnya nu kacaletot nanya
what is this? Nyawat kan bahasa Inggrisnya kan kadangnya kurang lamun hebat eta kan hampir teu kajawan atuh teu kajawan aman kon bahasa Arab bola di Madinah bahara jeung jelema teh ngobrol jeung urang Arab ngobrol jeung urang Malaysia make bahasa Arab bahasa Arab sekolahan teh kesel aing kadangnya kesel nyaritakeun teh lah nyarita segala kos gitu lah kos gua sih dia gede sekolahan eta ge Inggris kos kitu what is to dah cangkel teu kadenge isi asa kosong hah ya teu bisaeun mah kitu aing puyeng bahasa jadi geus ulah kadenge nah eta bahasa Inggris lamun masih kene kadenge kuciwas-kuciwas kurang bagus lain hebat mantak Gus Dur jaritakeun Amin Rais sehebat Amin Rais di Indonesia tetap enggak paseh bahasa Inggris sebab naon masih kena uga eueuh tapi Gus Dur coba ge ngobrol jeung sahabat paseh jasa Inggris geus teu kajahoan kuciwas eta jalma jeung Bill Clinton dia tuh ngobrol saha tuh coba bisa ngobrol ditonton ku sadunya biasa bae tuh jagona bahasa Inggris paseh jasa artinya paseh teh kan Inggris aya Inggris aya Inggris kitu Amerika Inggris kene aya Inggris New Zealand eta kan beda-beda tah bahasa Inggris teh istilah-istilah namun urang mah aya Sunda Bandung aya Sunda Cianjur aya Sunda kitu Cilongok anu hebat aya tuh eta kan beda-beda tah eta ge Inggris kok kitu geus beda-beda naon cara-carana nah ieu Gus Dur bisa menguasai Inggris mana bae kos Arab urang ngaseng bahasa Arab Mesir beda kemudian Arab Baghdad itu beda kemudian komo ka Iran maka itu Persia geus lain Arab deui kemudian ayeuna Arab Turki itu beda komo tuh Turki geus lain eta Arab kene tapi lain beda deui jeung Mekah beda deui jeung Madinah Arab kene tapi dialekna lain deui urang ka Mesir Arab kene tapi kok lain deui Yordan Arab tapi kok lain deui da lain-lain bahasa-bahasa teh jeung Arab aslina tuh Arab aslina ge kan beda-beda aya anu ningratna aya anu setengah aya anu kampungna Baduy itu beda nah urang ngadenge bahasa urang Pandeglang aing ka Baduy kan kayak gitu sekampung mah hayang seueur urang bahasa Baduy kos kitu tapi resep cakapeung mah urang teh rindu ka bahasa-bahasa kos kitu teh cakapeung mah greget nah ieu bahasa-bahasa tah kos kitu ya nah ieu balikan deui carita soal kitu pewencitan sing hade eta urang sing hade urang carita pewencitan teh nya alat-alat anu digunakeun model di Australia kan gitu tah alat iki jasupeun tah hewan kadinya digedrukeun haram aya nu digedrukeun baheula mah kitu bret aya dipencet bari mah ieu na kitu bae diasupkeun huluna kadinya dijagal sup digiringkeun plak angkat deui plak angkat deui plak aya nu tilu sakaligus tilu dikitu geblek haram pencitan haram nah hayam lamun hayam makan muter hayam model nu kuari hayam make jaket teh naon ngaranna cikeun hayam di jaketan cikeun ngaranna tah eta teh kapan mencitna apa teh perusahaan aja perusahaan anu Cina misalna atuh kapan mencitna ge lain 100 200 pan sapoena ribuan atuh lamun mencitna gitu 1000 bet sengkleh kan aya mesin ya hayam tah ya hayam taruh-tarurun ka handap set muter ka dieu set di alat mencitna asal datang ka dia jreg asal datang ka dia muter sorangan cadang jreg dijieun alat seperti eta diproduksi di kucina jadi geus turun ka handap set geus mencitna aya deui alat geus buluna geus kalaluar geus buluan atuh ngaranna ge diproduksi tah eta kos kitu mencit tah ieu turun hayam di luhur digiringkeun ka dia ka handap selek dina muter we gitu datang ka dia drag keputar deui datang ka dia turun kos pabrik we kos sosotan gitu
pososotan turun ka dieu dibadiekeun di dieu mencitna ka dieu turun haram ngentek anak urang hayang meuli eta waduh aju di dahar mulai geus kahayang ngaji embung nonton TV terus bae ka bapakna galak ka mana kitu keneh tarabna salah ulah ka dieu teh ceurik cenah hayang cikeun ulah engke bae di imah oh tilok di imah mah tempe mah ulah bawang siang cikeun bah sekali-kali atuh beli chicken tak eta teh urang mah lain teu boga duitna lain teu kabelina tapi ieu didaharkeun ka anak urang masyaallah mencit teh bener tah henteu kecuali chicken anu memang boga Pak Haji misalnya Haji Supendi chicken Haji Supendi jelas sama halal atuh lain Supendi ieu potongan si eta boga eta halal berarti kan Masya Allah tuh ya iyalah si Hade urang cerita tinggal ieu bakal diceritakeun falau kutila bimusaqallid wah beuki rame ka ditu mun aya hayam dibabet aya hayam manuk ditembak atawa dipanah ieu jangan lewatkan minggu depan deh lah ngabesan bae gitu